Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra-mitra dongeng Sunda nujumi di mana wae linggihna haturan wilujeng patepang deui sareng sim kuring dina raraga ngadangukeun di hanca cariyos anu katunda dinten kamari. Nyata terus nyambung anu judulna Harimau Campak. Keladina dinten ieu teh parantos dugi ke bagian ke-13. Kedap teh lah sa episode. Mugi wae naon anu dugikeun ku sim kuring salawasna tiasa ngajantenkeun hiburan, tiasa janten pang bebrahmana kesakur anu ngadangukeunana. Kalian pamugi para wargi salawasna dina panangtungan Krisna Gusti Jat Allah Rabbul Alamin. Sehat lahir, sehat batin. Bari patepang sareng kabagjanutan wates sohana. Mangga para wargi ieu cariyos urang kawitanan. Wilujeng ngadangukeun. Pun awitu astuna masidam. Mugi salira salawasna aya dina kamuliaan. Wisnu kamandaka ngadon sila dina Bang Barung teu aya riuk-riuk tes manggih karibuhan saterusna ngahariring dina kelikna sora suling batina jumurelat tembus labirin muru nu dipikasihna Rara Inten najan manehna tos babarengan jeung Siti Jubaidah tapi jiwa jeung pikirna teu oleh ngait ka Rara Inten ceuk paribasana peureum kadeuleu bentak katara. Gelikna sarasuling anu dihariringkeun ku Wisnu Kamandaka nembus leuweung ganggong anu keur jempling. Hawar-hawar nepi kana pangreungeunna Rara Inten anu harita keur nyileuk di saungna. Duh engkang geuning sarasuling teh bet mataknya saakana ati. Perih alamanan di gerihan hinis Rara Inten humandeuar cimatana ngecelak hatena perih lain ukur babasaan manehna apaleun kana lagu nu dihariringkeun ku Wisnu Kamandaka hariring anu pang dipikaresep ku manehna. Rara Inten guling gasahan rasa sonona teu bisa dibangbalerkeun laju ngagajleng ti saungna dina wujud manglo daya. Saterusna kumurusuk mapai-mapai rungkun anu pating runggunuk. Muru sora suling. Sageus kumurusuk mapai-mapai rungkun serog Rara Inten ka pelataran bedeng Wisnu Kamandaka. Breh katempen ku manehna lalaki anu dipikasona keur sila dina Bang Barung. Bari niup suling. Hatena perih ras kana kejadian tadi beurang basa Wisnu Kamandaka keur dihuapan ku saurang manoja. Hatena ngagolak ku rasa timburu. Tapi sangesilana teu Wisnu ti kaanggangan hatena jadi pinuh ku rasa rumasa.
Dedeh engkang sakumageun katresna abdi ka salira tapi urang hamot tiasa laksana. Abdi ikhlas pamingka ngajodoh ka wanoja tadi siang sareng salira. Urang mah sanes bangban, sanes pacing, sanes campaka kuduna. Rara Inten nyegruk lalaunan sabab sinen kadengeun ku Wisnu Kamandaka. Wisnu Kamandaka jeung anu araya di bedeng pada curingak. Sabab ngadengeun suara maung. Najan halon tapi ngageremna nembus cemplingna peuting. Wisnu curingak sartusna cengkat ngadon wakliuk nempuan maung anu tadi ngagerem. Tapi sanajan hantam dirarewetan maung teh teu katembong jirimna. Wisnu Kamandaka diuk deui neruskeun nyulingna. Ceuk pikirna sesugaran eta maung datang ngadeukeutan manehna. Tapi nepi ka sabaraha lagu maung teh teu aya tembong. Siga anu pundung. Padahal maung anu tadi ngagerem halon geus ninggalkeun tapat nempatan. Rara Inten anu keur ngawujud jadi maung lodaya teu kuateun nahan peperih atina. Sanggeus ngagerem barina teu Wisnu Kamandaka langsung mulang murupangan cerekanana. Poe isuk keneh Wisnu Kamandaka geus ngasruk nyorang leuweung geledegan rek nepungan Rara Inten. Di setengahing lalampahan ku kabeneran pangijeng Sirimung macan akar anu jadi sobatna. Rimung ku kabeneran tepung jeung maneh di dieu. Hayu melu urang nganjang ka wanoja geulis. Engke diwanohkeun mimaneh boga batur lamun ditinggalkeun mulang. Wisnu Kamandaka curah marita ka macan akar siga ka manusia wae. Tapi Sirimungna ngartieun kana ucapan Wisnu, macan anu ukur sagede anjing kampung teh langsung ngicelik nuturkeun. Srog Wisnu Kamandaka ka saung Rara Inten. Sanggeus saketrok bari uluk salam, kolotrak sadaen mukakeun panto. Lol saurang wanoja gelis ngabegekeun Wisnu Kamandaka ku imut neleb. Tapi aya nu aneh pikeun Sirimung, ujug-ujug murungkut bari buluna harudang. Saterusna ngagajeleng murungkut anu tingrunggunuk terus mangpret duka ka mana. Rimung Wisnu ngagero ka Sirimung. Tapi Sirimung teu nolih kana pangguruna Wisnu Kamandaka. Terus mangpret ka jero leuweung geledegan siga anu manggih ka sieun. Engkang mah dasar jawara sesobatan oge sareng macan. Aya ku aneh ri salira. Rara Inten beki aneheun ku Wisnu Kamandaka. Geuning macan akar nu sakitu galakna bet bisa nurut kalayan jadi sobatna. Mohon sobat, tamat aya batur ari nuju sorangan di bedeng. Tapi ningali Nyai bet kalah kaburnya. Wisnu aneheun ku Sirimung bet ngadireksieun ku Rara Inten. Padahal ari di bedeng mah malahan manehna nu sok ngaharengan jalma. Macan akar mah cenah saur dongeng sieun ku wanoja. Rara Inten buru-buru nyalenggorkeun caritaan. Sangkan Wisnu Kamandaka teu kapapanjangan pikir ngeunaan macan akar anu sieun ku manehna. Baru pahingan jual ngabertek wae kabur. Wisnu Kamandaka teh curigaeun, jadi percaya wae kana naon anu dilisankeun ku Rara Inten. Padahal pangna Sirimung kabur, sabab di tempat Sirimung mah Rara Inten teh maung lodaya. Muka ngaleuteula menganjakal ari ka dieu teh tarasing disuguhan anu raos. Sok dituang engkang mengpenghaneut goreng cauna. Rara Inten teu waleh nembrakeun ka nyaahna. Buru paning rengkak paripolah.
Nah, mun Wisnu datang langsung geksor cikopi ke resep Wisnu. Nyai segala urusan di ieu patempatan ayeuna mah tos rengsek. Moal aya nu kumpani deui ngaganggu karomuan urang Sunda anu aya di dieu. Kukituna moal lami deui akang bakal mulang ka tanah Sunda. Wisnu ngamimitian cumarita Meri Iber ke Rara Inten. Atuh engkang teh bakal ngantunkeun abdi ari kitu mah. Luk nu geulis ngadadak alum. Teuteup ngadadak lindeuk kahieu manci mata nu ujug-ujug ngibun dina juru-juru panonna. Kumaha paminya dibantun ku akang ka tanah Sunda kersa. Wisnu teh geus boga niat ti anggalna lamun Rara Inten daekeun mah rek diboyong ke lemburna ka Tatar Sunda. Duh engkang numutkeun kreteg ati mah kemenawe salira rumampah ku hoyong teras nyarengan. Tapi abdi kakurung ku adat moal direstuan ku karun-karun abdi. Rara Inten ngageuri laju nyegruk kenyerian. Hatena lir anu kapaut ku mang pirang ruruhit ngarasa beuri alah manan digerihan hinis. Nah nganggo malindinan pan anjeun sedia nuturkeun anu pikatresna pilihannya lira. Wisnu can ngartieun kana jawaban Rara Inten. Sabab Wisnu mah nepi ka harita oge can apaleun saha sabenerna ari Rara Inten. Disangka nama nyawe mojang ulian tabir anu keur hirup nyorangan. Katersna abdi ka salira di luasna langit tan wates wangena engkang. Tapi pan rasa tresna mah urusan pribadi. Sedang adat mah tatanan kehirupan ti mangsa ka mangsa teu tiasa dirempak ku jalmi samodal abdi. Rara Inten cumarita beri dumarida cisortana terus mugur masih andamisna anu katumbirian hatena lir anu disasaak. Atuh pirahaku Nyai asik urang kedah pisah dina kapeurih duriat anu lengket masket kedah pegat dina seseuit asa ku harianeun. Wisnu cumarita nembrakeun rasa hatena nuju-ujug ngadingdiwet ku kapeurih. Perih lir di anu digerihan kumang pirang ruruhit anu sareukeut. Tersena orang mal ngilang ku alatan paanggang engkang asis salira nu ieu linduh salawasna bakal janten ubah dina mangsa hate pinuh bang baluh sing janglar engkang segruk Rara Inten jeurik kenyerian cimatana bedah saharita. Hati Rara Inten marudah pinuh bang baluh ku ngarasa diteungteunganan ku takdir anu gumilir ka dirina. Kanya atur kahiman Wisnu Kamandaka nu sakitu mata kelinduhna geuning kudu paanggang dina mangsa keur meujeuhanaang. Ragamang leungeun Wisnu Kamandaka ngusapantong Rara Inten bangun deudeuh. Hatena surti sagala diucapkeun ku Rara Inten taya nu salah. Antukna duanana silih rangkul. Rara Inten nyuuh kana dadana Wisnu Kamandaka nyusupkeun sirahna nyumputkeun peperih ati anu ngadadak ngageunggeui. Wisnu Kamandaka nepi ka harita can eungeuh keneh.
Sakitu Rara Inten sering ngalisankeun kecap-kecap anu ngandung siloka. Yan manehna beda jeung Wisnu Kamandaka. Beda alam, beda kahirupan, jeung beda adat istiadat. Sabab Rara Inten teh mangrupakeun putri ti Karajaan Maung Campa. Pangnaya di dinya saukurkeun ngalalana atawa ceuk basa kasarna mah keur nyaba. Sanggeus lila silih budalkeun pangrasa Wisnu Kamandaka pamit ke Rara Inten. Atuh sanajan beureut rek papisah, Rara Inten antukna ngajurungkeun, tapi tetepna terus manteng kana waruga Wisnu Kamandaka anu keur lumampah ninggalkeun manehna, nu antukna ngiles dina runggunuk narungkun. Kang, pileuleyan sapunyere pegat simpai, paturai hamo patepang deui. Sandajan peurih tapi hatena bangblas, ikhlas teu geuneuk maleukmeuk, Balumbang Timur cang bulan tanggal 12. Rara Inten buleud paniatan, manehna rek mulang ka sarakanana di suku gunung. Rara Inten buleud paniatan, manehna rek mulang ka sarakanana di suku Gunung Kerinci. Moal rek ngadaguan heula Wisnu mulang. Sabab sanajan ikhlas tapi hatena peulih lir anu digerihan. Batina ngajang jawing, pikirna ngarasulakeun akan hirupna nu beda jeung Wisnu Kamandaka. Engkang, sok sanes tepung urang ukur salangkung. Tapi hati api kebek ku rasa bagja, patepang sareng salira. Nyimpen paninengan anu endah, sanaos urang paanggang, tapi tresna ka salira moal pernah sirna. Rara Inten ngomong sorangan, cimatana rembay daya saatna. Kacaturkeun Wisnu Kamandaka, sapanjang gelempang batina mah tetep nganteng kanu geulis. Tangtungan Rara Inten anu janggung lenjang, raraina anu gamuleng, jeung imutna anu kareueut salawasna ngalangkangan pamikiranana. Hatena berat rek ninggalkeun Rara Inten teh, tapi manehna ingeteun ka indungna anu ditinggalkeun sosoranganan di lemburna, bari teu kungsi mere beja. Sabab Wisnu Kamandaka ya dileuweung geledegan, jadi teu aya jang tunda talata. Basa geus jauh di tempat Rara Inten, Wisnu Kamandaka amprok deui jeung Sirimung. Sirimung teh macan akar anu kungsi ditulungan ku manehna, basa eta macan akar kaeureud ku pitapak. Di harita macan akar anu dingaranan Sirimung teh ku Wisnu Kamandaka jadi ocon ka manehna. Rimung ari maneh? Pugorek diwanohkeun kanu geulis kalah kabur. Satidama supaya maneh boga batur sabab kula marek mulang. Wisnu Kamandaka geus teu kagok deui salawasna ngajak ngobrol ka Sirimung siga ka manusia. Sirimung ukur mencerong ka Wisnu Kamandaka, laju gigi brig siga anu nempokeun ka sieun. Saturusna ngicit nguturkeun Wisnu Kamandaka anu rek mulang ka bedengna. Sanggeus deukeut ka bedeng, Wisnu Kamandaka ngareret ka Sirimung. Rimung, jung we geura mulang, montong nuturkeun kula bisi cilaka. Hampurannya bisi kula loba kasalahan ka maneh, sabab urang moal panggih deui. Wisnu Kamandaka melangeun ka Sirimung sabegeus jadi sobatna salila aya di jero leuweung. Sirimung siga anu surti na kana kecapan dununganana. Manehna lila mencerong bangunan dangka sedih. Saterusna lelenean kana bitis Wisnu Kamandaka. Siga anu embungeun papisah.
Tapi sanggeus lelean langsung mangpet muru pamatuhanana. Wisnu kamandaka sanggeus dilangawaskeun sirimung saterusna lumampah di muru bedengna. Kasampakan di bedeng jalma-jalma keur suwung sigana keur garawe nuarkai. Wisnu kamandaka langsung ngageleh dina babalean ngadon nutur-nutur panglamunanana. Para wargi rupina terus nyambung anu judulna Harimau Campak bagian ke-12 urang cekapeun dugi ka dieu heula enjing atanepi pageto manawi urang dipareng umuran panjang tiasa ditepangkeun deui dina kalajengan ieu carios bobor sapanaon carang sapakan mugia para wargi agung cukup lumur jembar pangampura. Kersang hapunten kana sanes kanten kalepatan simkuring dina anggone ngadugikeun ieu carios. Milih kirang nyugemakeun atanapi seulepatna hapunten anu kasuhun. Wilujeng kantun para wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.